Oh, di mana si Ondo teh? Ayo diharap ya, oh. Mang, kurang di tukang, Mang. Ayo Mang, tunggu di tukang, orang ada ka tukang. oh, Mang. Mang, kumaha sih? Yo, ono diharap yo. Tungguan diharap. Hei, hei. Di mana, Dok? Iya, Mang, orang dihanap, Mang. Hei. Ayo tukang teh aing tangkal takokak aing Dok. Maksudna aya naon, Dok? Ka dieu ngaguruan wae aing. Ya, orang manggil duit. Kurang ka ditu Ka mana? Mang jalan-jalan ke perumahan. Rumanana? Ayo ka ditu jeung urang bareng. Urang jajan di ditu. Yang geus, Dok, ayeuna mah sakalina urang ka laundry, sakalian bayaran ke eta. Yang geus buru cokot, ayo buru. Jadi urang salina lah intinya. Oke, Apa dibayar. juga kieu pakena? Geus kitu we. Oh, nya ka nuhun atuh. Yuk, ke. Saguan di dieu. Ini dibayaran kurang tenang we. Lari lah. Ada dikuncikeun heula pantona. Ayo buru. Datang dah cing rapih. Tungguan daun nya. Ayo. Ieu. Ayo. Siga parawan wae di kuncian wae. Ini gimana sih laundry? Ini pakaian banyak rodanya. Pokoknya mah saya minta ganti rugi garansi. Emang pernah laundry di sini? Iya, kemarin kan laundry di sini. Tapi pakaiannya luntur semua. Ya udah, saya timbang dulu ya. Bohong, Neng. Jangan mau. Wes coba digawean ya, Mas. Urusan kan baik. Sama Mang eta mah. Ya, Mang. Naon dong? Lamun teu ngarasa ngalodri di dieu, ulah nyerahkeun ronde di dieu. Karunya tuh tanaga batur. Ya, lain dong. Iya pakaian ulang teh ieu luntur kabeh. Kamari ulang datang ka manehna. Buktina ieu pakaian jadi luntur kabeh. Pokona mah aing minta ganti rugi. Oh, jadi Abang naik minta ganti rugi. Ganti rugi. Yang geus saya mah kieu mah. Kan kurang ganti rugi mah. Kurang we. Oh, terus? Kurang dibayaran. Oh, ya duit mah dibayar. Yang geus kieu kurang ya. Heeh. Neng, emang iya benar laundry? Bener. Sekalian di laundry ya. Apa? Itu baju yang dipakai mau di laundry semua? Ya baik weh, ambililah cicing laundry nah. Udah ditimbang dulu ya. Emang mana bukan ini? Boga. Susu. Susu? Apa maksudnya? Cuma betul nanya duit sama kalian pokok susu. Naon sih, Mang? Woi Tuyul, kau dicari Pak Haji sana. Kau disuruh beli beras malah di sini kau nongkrong. Waduh, Mang. Kurang deh sih kita ke Mang Haji, Mang. Dok, kadieuleun, Dok. Kadieuleun, Naon Mang Haji? Ada ke mana ondot teh? Oh, rek kadinya teh rek ulin. Itu bang ngilu bang belikin beas. 7 liter dok. Oh, 7 meter. 7 liter. Oh, Meter.
7 liter. Heeh. Eta biasa keur naon Mang Haji? Saker naon we beli talete mending. Oh, nyalain Nyahoan. Hayang nyaho ih. Teu inget gayana ondo. Ayo mana dia duitnya tuh? Ari ke warung saha ondok teh. Ke warung eta teh tetangga. Deket. Adi pokoknya sabaraha liter tuh, Pak? 7 meter. 7 liter. 7 liter. Meter mah tuh ondo di meteran sekarang. 7 liter. Ari ondo berapa meter? Aya sa meter 20. Meter 20. Yang gisinya? Ya. Lah. Ya. Iya 7 liter. 7 liter. Aduh. Aku di mana? Aku ini siapa? Aduh. Mana ini? Ih, manggi duit euy. Amang bolot Rek diajakan ulin Oh gitu. Sekarang mana duit Pak Haji? Bisa goceng, Bang. Oh. Gimana tuh? Lah, wah memang bikin masalah terus kau ya. Mana, Bang? Oh,